Yo lanjut ayeuna kanu ka bab 21 tata krama budak jeung bujang 148 dugi 155 hiji dua tilu. Ari bujang teh gawena tukang bantu dapurna mereskeun pakaianana jeung nartibkeun parabotna sasapur jeung masakna nutu jeung ngalacaina jeung kabeh kabutuhna anu perlu di dapurna atuh anjeun wajib sopan migawe teh kabantuan kudu ngobrol lemes pisan rejeng ulah milaraan tapi bujang natalangke ulah ambek parineke mata genekana hate genjanjeun pikeun tartibna rejeng bujangna ngomong kudu saperluna sababi sing ngalunjakna bujang gede kawanina nataya sopana rejeng omonganana mun